pas gas gas mikna uwan tes ah paslon ari eta hiji pasal alati ari perkara yang huru anu bisa jadi suci minana jasati tina pirang-pirang najis salah satu eta ayat 3 al khamru tegasna kahiji arak idata halalat di mana-mana barobah itu halal binafsiha kudatiana serangan wajildul maitati jeung kadua kulit bangke idadu bigo di mana-mana disamak itu kulit bangke wama jeung katilu perkara soro anu jadi hayawanan kana hewan. Tah ieu perkara anu suci tina najis anu tarina najis bisa jadi suci naon kahiji arak di mana-mana berubah jatiana arak jadi cuka nomor kaduana kulit bangke di mana-mana disamak nomor katiluna perkara anu jadi hewan contohnya seperti bilatung eta suci